Dukung terus channel Yanscribe ku like, subscribe, serta tombol lonceng notifikasi supados langkung semangat ngadamel video wayangna. Pamitos 20.000 subscriber bakal aya giveaway si cepot. Pamitos 200.000 subscribe bakal giveaway wayang golek satriaan di tiap sasi akhir bulan. Hayu urang ngamumule budaya Sunda khususna wayang golek ku ngamajengkeun ieu channel. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang ka penggemar Abah nu aya di mana wae. Abah dinten ieu bade ngalanjut pengukiran satria, wayang satria. Ieu nu kamari tos dimakalan, ayeuna bade melanjut ke pengukiran. Di ngawitan we. Digambar wae supados langkung jelas. Tah ieu ukiran pakuna ye. Ka Kang Dalang anu aya di Sukabumi tah ieu polongan ieu teh kedah dugi ka Lebet teh. Lebet. Dan katinganna lebih sieup. Tah Kang Ucen sapertos kieu ya Kang Ucen. Kedah di gambaran heula ku patot supados langkung rapi. Kamari teh Abah nyebatkeun dina masalah polongan ieu penginten nya. Kang Ucen mah dikitukeun ngeunteunya.
kadang ditekukeun Kang Ucet. Tah ieu ka Ega anu ngantos-ngantos wayang satria ieu nya sabar Ega. Abana aduh sagalaku nyalira janten teu tiasa enggal-enggal. Ya mudah-mudahan satacan boboran beres insyaallah. Ieu ka Dalang Ucen anu aya di Sukabumi. Maksudna teh ukiran ieu teh kedah nya ukiran tong dipotong-potong supados buleud ukiran pakuna ya. Sami ka Kang Cecep. Kang Cecep nu Ciami sami. Tah ieu Kang Cecep ieu pados langkung ieu langkung raoseun digambar heula Kang Cecep. Teu kalangkung ka pangarsa Paramli nu aya di Batam. Nya anjeunna ge ngarasakeun hoyong belajar ngadamel wayang. Saurna di Batam tuh seueur penggemar wayang golek. Anjeunna hoyong ngembangkeun oge di
daerah Batam gitu nya. Insya Allah ke abah peralatan para mendidik pun barang gitu. Yuk kita lanjut.
hilap kapian anu aya di Garut. Terus di kamana teh diajarna pian. Cobi abah tinggal lah. Tanah dipotokeun mah. Hilap salam ke Bapak Talit. Kang Sep, kumaha Bang Asep? Ieu ka pengrajin wayang ka aya di Padalarang. Kang Dadang Moker, kumaha Kang Dadang Moker? Damang Kang Dadang Moker. Ka ieu hilap ka dalam Atep di Sumedang. Cuma Atep Samporit kan Atep ya. Ka dalam Kang Dalang Jajang Suhana di Bogor. Wah Kang Jajang, damang Kang Jajang. Nembe Eluk Paku. Tuh. Tah ka dalam Ucen. Ieu Kang Ucen tah pikiran ieu kedah langkung jelas ya. Jadi ngarah-raoseun di chat Kang Ucen.
Tah hasilnya seperti alhamdulillah saparantos pengukiran pangitan dia kantun penghampelasan dan pengecatan terus wayang Satria Widandini ya saparantosnya pengukiran mungkin acara penghampelasan dan pengecatan duki kadihila pengintannya banyak kewe sanes waktos da penghampelasan dan pengecatan disambung dari ayeuna mah ku abah bade ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.